Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Welcome to pastime Mang Dedek Rajet tokal teplestam mesti dongeng Juragan Darta yes Mbak Testi uh, Sunem la participante mesti be close to mesti naista yes kemon dongeng Juragan Darta good night of participant to you just the stand ngomong naon ay Bang Dede Rajet Jatan pamiarsa sadayana Sikinanti teh sanggeus panggih sareng Juragan Darta teh manehanana loba pikirannya tos dugikeun kadinya nya yes kemon lalakon Juragan Darta pas topin ke Todfin tak sikinan teh reka serepetnya ku mobil off-roadnya mun atawanan jadi manehna teh ngajeleng kana eta gawirnya mun terus dugieun kadinya pamirsa sadayana mun hayu atuh urang lajengkeun deui supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Atuh eta sikinan manehanana ngajeleng jeung sinini kana eta gawir sabab manehanana reka serepet ku mobil off-road. Atuh mobil off-road eta oge eureun sabab ningali eta aya jelema anu katinggalina tigbrus kana eta gawir. Buset. Gua ini lagi lewat. Aduh, hampir saja itu nabrak orang. Gitu, eta cek supir off-road. Atuh manehna eureun bari jeung manehna jurut turun, bari jeung muru ka eta anu cek brus kana
gawir. Halah eta kinan. Aduh, mana eta kinan. Kitu eta kadengena sora eta nini. Bari jeung manehanana ditingalikeun eta si kidan mah ngagulutukna rada jauh ka palebah ditu. Atuh jelema eta manehanana gancang turun bari jeung katingali ngakusur eta ka sinini. Atuh sinini oge manehanana muntang. Sebab sinini mah ngagulutukna teu jauh-jauh teuing. Aduh, maafkan ini saya ini lagi melamun di perjalanan sia teu uyahan. Hok lalaunan maden teh eta itu kancang tolongan eta incun ini. Kitu eta cik ini. Atuh jelema eta oge manehanana gancang gura-giru turun ka handap bari jeung culang cileung siga nu neangan batur. Katingali eta sikinan manehanana anu teu bisa ngomong sabab manehanana mah ti gugelitikna rada jauh ka palebah handap. Geus kitu mah atuh eta sinini oge manehna gegerewekan sabab ningali anu jadi incuna. Jalma pada daratang bari jeung gura-giru nulungan eta anu tigebrus kana gawir atuh teu kungsi lila tah eta anu nulungan teh manehanana tarurun ka handap bari jeung katingali ngagotong atawa mayang eta sikinan. Maafkan ini saya Bang, itu tadi melewat ini saya melamun. Gitu eta cek anu boga atau anu erek nabrakna. Atuh geus kitu mah manehanana gancang dibawa ka luhur bari jeung eta sikinan diasupkeun kana mobilna. Kilpon gitu oge eta sinini. Biar sama saya aja ini dibawa ke rumah sakit lah. Biar itu nanti biar dirawat dulu di situ. Atuh geus kitu mah eta anu boga mobil off-road oge manehanana gancang malikeun eta mobilna bari jeung deregdeg. Atuh eta manehanana dibawa ka rumah sakit siga nama. Di perjalanan eta sinini oge manehanana bari jeung katingali ngisrek-ngisrekan teu mikiran tah anu dibawa ku manehanana kan digandongna cai jeung naon lah barang-barangna anu penting mah eta sikinan ulah tepikeun ka kumaha onam. Atuh eta supir oge manehanana katingalina bari jeung ngagas mobilna teh katingali purat perot gancang. Sabab manehanana hayang buru-buru nepi ka eta rumah sakit. Pon kitu oge eta si Aki manehanana anu menang beja cenah yen sinini reka serepet ku eta mobil. Atuh si Aki oge manehanana hampir-hampiran rag-rag tah tina suhunan teh keun ngomekeun kenteng teh. Anak meureun reuwas ngadenge anu bebeja ka manehanana di mana cenah tuh ayeuna teh cek si Aki teh cenah dibawa ka ditu ka rumah sakit. Atuh si Aki oge manehanana bari jeung ngalungsar sabab mikiran anu jadi incuna jeung nu jadi atas ini. Pamirsa sadayana teuyahan meureun eta tah anu nante sopir off-road teh tarik-tarik teuing gitu tah. Cang pamirsa sadayana teu lah dihaneuleum sieum, tuna dihanjuang siang. Lalakon eta sinini jeung sikinan anu keur dibawa ka rumah sakit. Kacaturkeun di Kampung Cicego eta waktu geus peurang. Juragan Darta ngomong jeung sasahat ka eta mah ijah. Cenah mah ijah teh nganteran Mang Barna teh cenah bae anterkeun we ku si Manulang bar sakalian nganterkeun eta si Ade ka sakola.
atuh maijah oge teu nolak sabab manehanana ngarasakeun atoh suku anu nyeri teh moal jauh ting lempang atuh geus kitu mah eta manehanana init tieta pakarangan imah. Eta manulang mawe heula anterkeun ka ditunya ka eta ka sawah da pan eta bisi nanti mah dek eta terus geus kitu mah keun bae we eta mama tadi eta oge ente di papageun kitu ngan anu penting mah meureun si ade we eta tungguan di ditu di sakolahan tepikeun ka eta atawa kumaha we engke meureun kumaha cik juragan gitu bisi meureun juragan dek ini-initan mah an kade telepon meureun gitu manulang ya dijawab lah yang penting jadi itu duluan dulu anterin ke situ ke sawah gitu jadi sesudah itu saya nganterin ini si anak ini gitu ke sekolah gitu jadi eta mah manulang mah erek di ditu di sekolahan pe gitu tungguan da biasa nama eta si neng mah gitu sok ditungguan teh si adek teh di ditu di sekolahan anak gitu eta cek si Maijah di perjalanan eta manehanana ngobrol bari jeung si Ma oge rada talete ka eta si manulang ai eta teh si juragan teh tas di mana eta manulang nu sabener-benerna itu kan juragan biasalah kalau dari sini terus ke sana dari sana terus ke sini gitu biasa itu kan kalau juragan itu temannya banyak itu lama jadi kalau sudah bisnis ini pekerjaan ini belum selesai sudah pergi lagi jadi saya itu montang-manting terus mak sisa sana ke sini kemarin itu nyata eta nanti jadi si neng mah gitu sok curiga we gitu asa sok nanti cenah si kamana gitu bisa eta bisa nanti bisa bekerdoe gitu manulang tidaklah mak tenang saja itulah kalau nanti ada apa-apa nanti saya yang menyerani juragan Darta itu kade pangbejaan kena gitu eta cek si manulang padahal mah di jero hatena mah nyata si juragan Darta teh lain bisnis teuing gitu tapi manehna teh terus kaguku kana naon pikahayang ku juragan Darta teu kumisilila eta manehanana atau si emak geus nepi ka eta sawahna katingali tamang barna teh manehanana ayeuna mah gedukna teh atawa ngancongkeun paculna teh sumanget gitu sikat tahun 45 ka ditu lah sumanget teh enggak eta geuningan teh geus nepi eta adeknya hati-hati ya dek itu di sekolah ya nanti ditunggu sama itu sama si abang di situ sekolah jangan nakal ya dek nanti itu sesudah itu nanti pulangnya sama si abang gitu ya gitu eta cek si emak sasahat kanu jadi anak tunungan anak bari jeung
anak tunungan oge manehanana ungeuk tah. Ya cenah mah cenah enggak nakal cenah gitu cek urang mah teh cek budak teh. Jadi itu betul mah nanti enggak usah dijemput di sini. Ah, entong mama tong di atas segala tong dijemput ka deh mah untuk balik eta sorangan geus kantoran mah. Geus kitu mah atuh eta si manulang manehanana markirkeun mobilna bari jeung balik deui dek nganterkeun eta budak ka sakolaan. Mang Barna anu katingali manehanana keur ngageduk macul disampeurkeun ku eta Maijah. Teu gogoroan ta Maijah oge sabab Maijah manehanana rerencepan. Bener lah ya nanti pegawean teh dek neangan dipatur udah kalasal kemana tuh dan nanti papatur ke obak pegawean anak gitu atuh nu haji samut berarti itu ternyata teh siata ge ditita teh tetaikeun da can anggeus nah eta nia aduh lah rada lega kene ieu lektorna can datang di teh kitu eta cek Mang Barna manehanana ngomong dina jero hatena bari jeung katingali ta manehanana nante mancongkeun paculna teh luhur pisan. Bener berenana teh manehanana teh semangat 45 teh jika nama. Nah, can aya nu nganteran kene wae wayah kitanya geus beurang ya atuh. Kitu eta cek Mang Barna. Barang manehanana katingal eta kareret Maijah katingali keur kateyepan. Nah, eta Ijah geuningan. Nah, Ijah lain gogoroan. Sugan teh moal ningaliun. Teh kami ternyata rek eta rek nante rek rerencepan beuna mah. Ijah mah. Kitu eta cek Mang Barna. Ya eta heula Mang Barna eureun heula atuh eta teh nginum heula. Eta Mang Barna manehanana gancang eureun sabab ningali Maijah katingali ngajingjing jeung ngaganong. Atuh kitu mah sama Barna teh nyampeurkeun tah ka Maijah teh bari jeung anu dina leungeunna keneh oge gancang dicokot eta cai teh. Naon teh Jah kopi lain eta mah cai eta cin teh. Atuh lain eta mawa kopi. Ya ai geus kolot mentong kopi sagala eta bisi kana cangkeng eta teh kami teh mikiran teh. Jah atuh kopi teh Jah sekali-kali mah da kuat keneh Jah cangkeng mah. Ya, kana tungke mata ku ka eta ku kami dikirim ke mata kopi hayang kopi mah. Kitu eta cek Mang Barna. Bari jeung manehanana henteu cicing dina galang ayeuna mah katinggalina teh sabab manehanana ngarasakeun ayeuna mah cenah panas cenah ku panon poe anu sakitu menterangna. Di ditu Jah di saung ayeuna mah tong di dieu tong dina galang kamari eta lieur ngobrol teh. Eta geus cager eta syukur teh jeung saha eta Ijah ka dieu ka sawah nganteran. Eta dianterkeun ku itu ku si abang manulang bari sakalian datangan anterkeun si ade ka dieu sakolah. Atuh syukur aya kitu mah. Karasa ya geus leutik teh meureunaan eta dasar we embar atuh da. Nanta sugan teh atuh mampur eta mah eta kuring kan bae. Da nungguos eta mah. Kitu eta cek Mang Barna bari jeung manehanana diuk dina eta saung. Regot deui eta manehna katinggalina teh nginum.
aduh lain eta mbar teh beli sagala eta babawaan eta teh keur saha nyata eta teh kieu mah pan eta teh kuring teh ingat kitu nya ingat ka zaman baheula kitu eta pan mah keur baheula nikeun ngora teh sok cenah sok hayang kerupuk gitu hayang kerupuk gurilam teula eta ada teula mah tara boga duit atuh da ayeuna mah cinta jadi ke pasar tapi teh subuh teh cing teh rek ngirim si emak cing teh ieu terus meureun bodeng tah eta terus ameko kueh teh terus naon eta teh lah ngan eueuh ayeuna mah eta teh jah ameko nantelen kueh balok teh eueuh kukurilingan teh eta baheula pan kapori teh terus naon dia eta teh lah bandros meureunana eta eta we nu pangaresep mah eta ijah ti heula ai maneh atuh eta bal tuangan nu baheula wongkol eta menu keur waktu ngora sok kalaka ngaingetat kan geus eta ti heula nu ayeuna mah ayeuna we dek ngirim atuh da loba eta tuangan nu ayeuna oge teh atuh nyakeun we engke dikirim deui ngan sugan we kitu eta inget kanu geus ka tukang kitu eta cek Mang Barna ka Maija bari jeung kadeng eta laguna teh nyata lagu The Blues teh lagu The Blues jeung lagu naon Rolling Stone da katinggal kadengena teh di harita teh dipirit ku lagu kenangan manehanana hampek atuh eta gara eta heula nuhun atuh nya eta geus ngirim sagala eta boga duit di mana eta embar apa eta non teh ngajual entok eta teh tage duitna teh kajeng dijualan sagala kan bae padahal mah itu boga mah heula cing teh eta nanti karunya gitu ka ija japan geus dilabuhkeun eta ku kuring gitu lain eta aja nanti kuring teh hayang ngobrol gitu nu panjang lebar teh gitu karena naon anu kamari geus kurang diobrolkeun gitu da ai duriat mah gitu eta kuring teh masih keneh gede eta ka ijah teh ngan ayeuna mah tinggal kumaha ijahna we baheula gitu dan teh salah-salah teuing kuring gitu terus damernan teh salah-salah teuing ijah gitu baheula oge urang tepikeun ka papisah teh ngan pan kolot-kolot urang teu ridhoeun gitu eta jah lamun pikiran ka eta mah nanti lamun mikiran kana masalah baheula mah nganda pannya gitu eta embar urang geus papada kolot kieu gitu nyakeun bae we atuh geus papada kolot kita encan kolot-kolot teuing eta urang teh atuh nya sakieu mah keur mejeuna we atuh pan ijah ge kolot kalapa meureun gitu cek Mang Barna manehanana nyebutkeun kolot kalapa gitu ka Maijah teh atuh Maijah oge manehna bari jeung rada nyerengeh disebutkeun kolot kalapa mah eta mambar jadi eta teh meureun bat teh nanteh lah meureun urang larabi meureun kitu eta jeung kata kuring teh gitu maksudna kuring teh kitu
urang eta we larabi gitu ngahiji gitu urang teh sangkan lah ulah tepikeun ka jadi angen-angen gitu eta antara kuring jeung ijah teh da meureunnan ijah malayan ngahalang-halang meureun gitu ataupun gitu ge kuring malayan ngahalang-halang meureunnan kitu eta cek Mang Barna keukeuh jeung peteukeuh manehanana tapi mah ija oge manehanana di jero hatena sabab manehanana ngarasakeun aya rasa inget-inget anu geus ka tukang-tukang anu geus mangpuluh-puluh taun manehanana dipisahkeun kudu jadi indung bapakna kiwari panggih deui dina waktu anu geus papada kolot tapi rasa jeung rasana mah manehanana inget-inget kan geus waktu baheula keneh itu keur waktu zaman manehanana pada ngora empek atuh eta hansok atuh jeung ijah eta ko kami ge dibawakeun kitu teh eta naon teh amekuk mata kueh teh eta rasana teh kitu keneh we geuningan eta tambar rasana kueh teh hanya kitu we meureunnan rasana mah teu robah ngan eta tah hai kerupuk teh geuningan ada mah nanti loba kitu di wadahna teh jadi galedek gitu tah ai baheula mah pan nanti nalitik ininya tuh eta teh plastik teh nama galedek jah di pasar teh aya nu eta non teh aya nu lah aya nu teuing segede kumaha kitu da gede lah eta teh ngandao cing teh ribung teh gede-gede teh mah kitu atuh cek Mang Barna atuh bari jeung Mang Barna oge manehna ngadongkang kana naon nu geus dibelikeun ku manehanana kana nu dikirimkeun ku Maijah nyata kerupuk tah jeung eta jeung kueh teh nanti jeung bandros meureunnan teh da ribung babawaan ge Maijah teh dijingjing jeung digandong ngan eta tah henteu ai eta mah dengan sangu mah da kamari teh juragan data meureun ngirim lauk da eta teh kuring teh ngagoreng lauk we jeung naon we eta saya ya empek atuh hansok atuh jeung jah bareng kitu eta obrolan manehanana atuh Mang Warna oge eta manehanana bari jeung asa bungah jeung bungangang gitu asa nanti lah asa tenang gitu dina hatena teh macul oge asan teh capek manehanana teh galangan sakitu panjang oge tah dek anggeus tah kumanehanana teh semangat nah macul eta naon teh eta katingalin teh embar leungeun teh macul teh geuningan duanana kitu kata jeung katuh eta bar pan kuring teh semangat gitu jah anu kelengan katuh nyepeng pacul tah leungeun kenca ke sarua teh kuring nyepeng pacul jadi kenca katuh kuring teh semangat pisan gitu jah sebab pan hayang kapake ku ijah itu jadi eta Mang Barna teh manehna macul teh selain daya kapake ku Juragan Darta teh aya kapake oge eta ku Maijah otak panehanana kenca katuh teh nyepeng pacul tah mupok oge manehanana urang jeung lah nanti semangat lah pokona mah kabayang meureun gitu pemirsa sadayana Maijah jeung Mang Barna manehna uplek ngobrol terus-terusan ngaler ngidul can manggih tak kaputusan mah tina naon nu diobrolkeun ku atawa nu pikahayang ku Mang Barna teh sabab Maijah masih kena mikir dina 2 kali teh jadi mikir 7 kali sebab cenah geus rada kolot cenah sok sieun boga anak gitu manehna teh
Lain gitu tambar kuring teh. Tina mikir dua kali teh jadi mikir 7 kali gitu teh kuring teh. Kumaha cing teh lamun geus urang ngarabi gitu rumah tangga. Dar kata boga anak ke sekolot gitu. Hanya kan bae atuh boga anak mah alhamdulillah. Atuh barenan geus padar ada kolot kieu saha nu ngurusna. Hanya tuh keduaan ya tuh ko ijah jeung eta ko koreng ke jurus nama gitu warna mai jawar ada kaburatan cenah mun boga anak teh tapi nyai Mang Barna mah manehna cenah bae we cenah syukur kitu tah gatulah koreng dek mikir-mikir heula gitu nya mah bakameuna kaputusan ayeuna gitu eta lembar gitu nyai cek koreng mah gitu kudu buka keputusan ayeuna gitu jadi ulah tepikeun kan tina mikir 2 kali jadi mikir 7 kali tina 7 kali dar ke mikir 10 kali rek iraha geusna tuh jah moal koreng moal tepikeun ka mikir 10 kali geus 7 kali mah geus sakeureun eta ge kena kitu eta bareng maija ge ningalikeun Mang Barna teh berhayang seuri sabab manehanana siga pisan budak ngora gitu. Iya nanti lamun mawa radio gitu jah nanti eta lagu-lagu The Blues gitu tah lagu Rolling Stone gitu tah jah jika nanggeus we eta urang teh lagu kenangan teh jah lagu The Blues teh Rolling Stone teh tak eta sidekan nyata indung kuring teh baheula teh sukaeuna teh entong cenah kitu entong ka eta entong ka si Barna cenah maneh teh batur mah cenah lagu teh cenah lagu kasidah lagu eta lagu-lagu Sunda cenah lagu-lagu urang naon cenah dengekeun teh di imahna teh laguna teh lagu teu pararuku cenah teu ngarti cenah datu jai pangaresep mah teu enten teh teu bisa di eueuhkeun gitu tapi bae we kitu jah kitu ngarah ngarti kitu lagu The Blues kitu lagu Rolling Stone pamirsa sadayana teu nyangka jeung teu nyana kitu nya pangaresep jalema mah kitu sanajan Mang Barna tukang macul oge laguna mah lagu The Blues kitu lagu Rolling Stone gitu nya syukur alhamdulillah we kitu tah sok ayeuna tah jah geus dipikiran gitu 2 kali 7 kali gitu buru-buru malah keputusanana gitu hampek atuh eta teh bari nginop atuh bari eta bari ope eta pangirim teh dak kuring mah eta kami mah geus gitu geus ngopi eta ge den teh siduk le ge pan langsung norojol tah siduk le mah kitu nyamperkeun eta cenah Mang Barna teh ngirim naon cenah eta mah cenah eta ku kuring oge iya jeung teh duk le ngirim eta toing bakieun teh henteu tah ya nanti di eta dibikeun ka siduk le sawareh sing teh da loba terus si manulang si ade mah apa cenah itu cenah nek cenah nenek cenah apa itu makan apa cenah gitu tu bakieun si eta mah si ade mah na moal meureunana teu komo anak nu beunghar kitu mah da lain tuangeunana tah mah anta kujurut ai ka si juragan ulah kujurut ka juragan Dartama kan we eta teh urang jempean gitu siduk lagi komo ulah tepikeun ka nyahoeun era cukudok le masuk kujurut jadi kan can acan sok kujurut
pamirsa sadayana kitu eta obrolanana Mang Barna jeung Maijah di sawah sabab manehanana inget kanu geus ka tukang yen manehanana hayang laki rabi deui tina naon anu geus direncanakeun baheula keur waktu ngorana ayeuna manehanana panggih deui Mang Barna anu ngebet hayang-kahayangna Maijah oge sebenarnya di jero hatena mah ngebet tapi manehanana tina mikir 2 kali teh jadi mikir 7 kali sok sieun aya naon jeung naonna rintangan jeung halanganana cag atuh pamirsa sadayana Mang Barna jeung Maijah anu plek keur ngobrol manehanana di eta sawah dan heula di haneulem sieum tuna di hanjuang siang lalakonna eta Mang Barna jeung Maijah kacaturkeun eta Juragan Darta manehanana anu teu puguh rampat teu puguh rasa dina pikiranana baluang tapi manehanana oge ngarasakeun lamun di pikiran mah sok jadi panyakit atuh manehanana mangpalerkeun dirina bari jeung nyaperkeun ka eta si Dugle Juragan Darta nah eta nyamperkeun ka si Dugle sabab manehanana mangpalerkeun eta hatena. Si Dugle anu keur aya di pakarangan imah katingalina teh can anggeus sabab manehanana bebersihna teh ayeuna mah teu diliwatan kabeh, ente liwatan sawareh. Katingali tadi papai bebersih. Bari jeung manehanana hahariringan. Teuing tah hariringan teh hariringan naon? Teuing bunga bari manehanana teh. Eta Dugle. Naon teh? Lamun ieu nanti apan kuring teh itu bebaturan teh ngajak bisnis dah dina ngajak bisnis teh bon meureun kuring teh ini jeung si Manulang ka ditu da hoream lah kuring teh atawa kuring teh hoream nyupiran sorangan mah gitu ngan eta maneh di dieu kade nya sebab juragan istri eueuh gitu terus ulah tepikeun ka kalotor imah teh bebersih we biasa gitu naon gitunya bersihan sebab lamun teu katingali bersih mah ke juragan istri mendatang ka dieu manehna sok kamek gitu sok burang maring dah terus isukan dah bisi kuring can balik kita si adik anterkeun ke sekolahan nya kana naon we gitu kana ojek gitu atawa ku tukang ojek gitu ka dieu nya
petakeun karunya eta mah ijah mah manehna sukuna eta nyata nanti kasaleo meureun teu pati ieu teuing mata kesukaan anterkeun sakola ka sakolahan si eta si ade tuh curakan jadi curakan teh dek indit gitu kuring gerik indit gitu pan itu nanti baturan kuring teh nanti bisnis gitu can ieu ieu nelponan wae nyata nyatangan kuring teh bejakeun kerariweuh gitu di lumur ngan sasahat bisi aya deuk meuli eta pare etana aya 2 ton eta di ditu di gudang duit nama kana etakeun we kitu kana rekening etakeun kuring nya omat kitu nya dugle yo siaplah curakan jadi engke eta abdi mah moal dibawa kitu entong mane mah tong ngilu sebab di mah we sasaha nya omat ngalamun eta juragan istri datang ka dieu ka imah bejakeun maneh biasa we lah naon teh ngobrol anu pantes anu eta hasil juragan ngan kitu juragan harta teh nya atos kitu di eta ditelepon di SMS kitu ku kumaha ka juragan teh kitu ka juragan istri teh ngan teu ngawaler wae tapi ayeuna anjeunna angkat gitu eta bisnis ka ditu ka jeung babaturanana gitu bejakeunna kitu da nyahoun kamari geus kitu eta kuring teh kitu eta cek juragan darta sasahat ka eta si dugle atuh si dugle oge manehanana bari jeung eureun tah teh sasapuna nalekkeun atawa ngadengekeun kana naon anu diomongkeun ku eta juragan darta hafal teu kade nya ingetkeun kade ulah dibalik ke maneh der nanti eta budak teu dianterkeun eta si ade ke sekolahan kalah ka maneh teu pararogu tong ieu tong init-initan nya kade cing bersih di imah yo siap juragan lah hati ke geus ngerti gitu kana naon nu digayang ke juragan gitu moal lah abdi ke moal eta diiket ena juragan jadi cek juragan teh abdi teh isukan dia ditanganterkeun si ade ke sekolah gitu terus yo bersih-bersih gitu bisi juragan istri ngambek abdi eta lamun imah klotor gitu gitu eta cek juragan darta gitu we nya eta geus eta can geus tuang heula tuh tugle ka ditu yang geus tadi ke abdi juragan jam 10 keneh geus kerasa ceng teh yeuh ada rada lapar gitu kerapa kerebek beteung teh ceng teh bisa tuang heula abdi ka ditu ke tukang tadi teh bae syukur atuh bari jeung kitu eta juragan darta manehna ngaleos sabab geus sasahat ka eta si dugle atuh si dugle oge manehanana gancang nanteh digawe deui sabab cenah ulah tepikeun ka kalotor bisi juragan istri datang ke murang maring gitu duh kumaha nya pang-pangna mah ketang eta pamajikan teh sok ngadu teh ka metoha teh majarkeun kieu teh ai teh disusul ka ditu alah eta aing sok dicarekan di kita ku mitoha teh paling galak di keras di mun eta teh kumaha teh nya aing teu deui hariwang di deur ke manehna ka mana wae kita ngalantur ka ditu ka dieu kitu eta cek juragan darta manehanana rada hariwang kanu jadi pamajikanana sabab manehanana geus pernah kajadian anu geus gitu dia lagi pernah cenah dicarekan ku mitoha cenah manehna teh aduh kumanya atawa mending keneh ditelepon gitu eta
teh. Gitu ah. Baik depi cari kadoge. Lah, ini gak ada telepon we. Tanyakeun gitu. Nanti aya gitu didinya tawa eueuh gitu. Halo. Assalamualaikum. Nya abdi eta Darta. Ente abdi ente pasea gitu. Ngan peda eta we ente pasea. Nya ngan peda kieu. Kan? Nya kieu eta Pak. Peda abdi teh boga urusan gitu. Jadi urusan teh di itu urusan teh nunggeus gitu kan itu. Apek terus kanu lain gitu. Nya ante sumpah demi Allah ente tepat saya. Tapi aya gitu. Eta didinya. Wah, alhamdulillah tuh ya mah. Kitu eta we kitu gancang gerak wih gitu eta pan ieu si ade sekolah gitu. Kulan. Nah, muka jeung mal wih segala nyampura gitu wartoskeun. Mun hampura gitu wartoskeun da. Nyap apan biasa gitu eta sok ini tanti imam masuk geus biasa pan gitu teu lagi nyatu ku eta we atuh ku bapak ku apa pangetakeun pangolokeun nya entong atuh pan deket caket keneh ti dieu ai sakola mah. Jadi murang kali mah caket keneh ti dieu sakola mah tidinya mah tepi. Hanya tesawios ai kitu mah mun. Jadi erek mulang ka dieu kitu asal eta kuring teh aya di imah. Nya tesawios teu nanaon kitu. Jangan eta we kitu pangwartos kan. Nyata ku abdi teh atos di teleponan gitu ngan teu ngangkat-ngangkat gitu. Tapi sehat gitu teu ieu nya syukur we atuh kitu mah. Nya mohon. Nya punten abdi eta. Pak, bah, punten nya. Mohon. Nya mohon. Nya. Mohon. Kan obat teh uih gitu. Nya eta sareng kitu ieu si emak nyata geubis labuh si mate. Jadi eta nya si ade bisi teu kaperhatikeun gitu. Nya mohon. Atur nuhun atuh Pak, tak bah. Aduh, alhamdulillah. Ngambek tuh. Pasti sok ngambek gitu bapana teh. Mun aya naon teh nyalahkeun sarwana di kuring. Jadi kitunya kahayangna teh. Bae cenah rek balik gitu ka dieu, tapi kuring cenah kudu eueuh itu ti dieu. Aduh, pengewaeun meureunan gitu. Tekeun bae teh kitu mah jadi keputusan manehna mah. Dengan eta we bisi kemana wae gitu lah. Gitu eta cek juragan Darta manehanana lebareun gitu ka juragan istri teh. Sabab manehanana hayang ka juragan istri anu pangorang-orangna teh tulus gitu hayang kasikinan teh. Atuh juragan istri nu aya anu katilu teh lebareun cenah ini ti mah. Atuh cenah
dan bae cenah teu anu penting mah aya di imah gitu regreg jeung tenang cenah kajian manehna mah meureun reka mana we reka nu ka 2 atau ka nu ka 1 meureun heula titirah gitu bari jeung geus heubeul deui cenah can ditempo cenah eta pamajikan nu ka 2 jeung nu ka 1 teh gitu ada can barudakna meureun can ka biayaan di meureunan bari jeung geus kitu mah atuh eta Juragan Darta manehanana bari jeung ngasupkeun deui eta teleponna kana sakuna bari jeung ngusap dada nyebutkeun syukur alhamdulillah cenah gitu aya mah alhamdulillah atuh pamirsa sadayana kitu lalakonna eta Juragan Darta manehanana dina lalakon jeung lalakon kahirupan manusia memang osok sajiwa jeung sa rasa kitunya lamun jalma eta atawa juragana dina kaayanana keur ngabohong pasti kabawa jeung kabawa kitunya anu ngaranna si Dubule jeung si Manulang oge katut eta si Maijah oge jadi tungtungna teh manehanana teh ngabohong jeung ngabohong gitu cak atuh pamirsa sadayana lalakonna eta Juragan Darta sanes kirang sono pamirsa sadayana. Aduh pamirsa janten kitunya lalakonna Juragan Darta teh mohon lan aduh mohon janten kitunya pamirsa sadayana lalakonna Juragan Darta teh jadi manehanana teh Sinin Komala teh gunung gitunya mohon atuh pamirsa sadayana mangga sanes kirang sono ye ngadongengkeun dongeng Juragan Darta teh mun waktosna ya anu tos teu nyekapan deui mun pamirsa aya peribahasa ye janten peribahasana teh kieu ieu mah monyet pandai memanjat tapi tupai lebih pandai memanjat. Jadi kita tah peribahasa teh monyet pandai memanjat tapi tupai juga lebih pandai daripada monyet memanjat. Peribahasa teh gitu di komen nama cenah dina dongeng Juragan Darta we channel Dede Sutisna tong hilap ya ka pamirsa sadayana subscribe dongeng Juragan Darta supados aya deui lalakon-lalakon anu sanesna mun ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.